Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencit hayam di imah cenunung nu ngawalar salam muga-muga sing ditebihkeun tina kabingung. Mencit hayam di imah ceiroh nu ngawalar salam muga-muga sing tiasa angkat umroh. Mencit hayam di imah sidilan nu ngawalar salam muga-muga sing punah tina rupi-rupi cicilan. Nu ngawalar salam didoakeun muga-muga sing arawet anom. Ibu-ibu nu teu ngawalar salam muga-muga corogena sing enggal kenging nu anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi na'budu haqqa hamdi wa syukru haqqa syukri hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha ma anaral ardo sarqan wa gorban binuril ma'rifah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa azim wa akrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina nabiyyina wa maulana Muhammad ay Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Al-ayah. Wa qala nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-aulad samratul fuadah. Wa qala aidan fi riwayatin ukhra akrimu auladakum fa inna akramal auladi ibadatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anu dipihormat kersana sahibul maksad Bapak Ading kalih Ibu Nining sakulawargi anu parantos ngahitan putra kadeudeuhna nyaeta Cep Gilang Permana. Urang doakeun muga-muga ieu murang kalih nu parantos dihitan sing janten murang kalih anu soleh. Muga-muga ieu murang kalih janten murang kalih anu manfaat. Murang kalih nu sukses dunia sukses akhirat. Panjang yuswa sehat dohir batin ageng milikna. Amin ya robbal. Anu dipihormat Ashabal fadil al-mukarramun wal muhtaramun, guru-guru urang sadayana, para alim ulama, para kiai, para ajengan, urang doakeun muga-muga sing paranjang yuswa beri tambih-tambih manfaat ilmuna. Ais pangampi pupuh lemur Bapak Kepala Desa Bunisari anu kusim kuring dipihormat. Sadayana pini sepuh tokoh masyarakat tur anu dipika sepuh tokoh pemuda sadayana nurawu hadir kum ahli pangaosan ibu-ibu bapak-bapak sepuh anom daramang urang kampung pasir ibu bapak cetitin aya
Binunung, Ceimas, Bijuju, Cekokom, Maanah, Ceipah, Birodia, Maici, Maeha, Cedede, Ceepon, syukur Ari Arayam. Pandung waktu panjajah pacaran nu parantos maparin waktos insyaallah ieu pangaosan mualami dalila ge tara diarapalkeun ieu. Nu penting mah pangaosan mah singkat, padat, melekat insyaallah simkuring balik mawa ilmu nu manfaat. Alhamdulillah. Abdi bade ngadeg margi ajengan kapoe. Bade nyaketan wae wios eta mah meja mah kagigirkeun deui da ajenganna tara daek cicing pan ieu mah. Ibu hapunten ajenganna saaya-aya. Margi ajenganna leutik. Balas ku leutik nage make kol-kolah leutik. Nya rumaos ece sakieu kabuktosan. Pak Ading nyusul ka Tasik majar hoyong tepang sareng pangersa ditempo teh budak keneh ari huis geus loba. Alhamdulillah. Abdi mah bingah ece tiasa tepang sareng urang kampung pasir. Ya Allah. Abi mah kakara ngaji luhureun suhunan kieu mah. Alhamdulillah. Dihareup loba huut aing. Cicing da ngaji nu bener mah ku guru urang. Meureun onang tinu jauh mah yang kieu. Ibu abdi ngaos pangna mualami teh moal matak jadi rejeki. Da urang mah nganggap rejeki teh ye sawah lega, mobil weuteuh, imah gedong. Wah sagala aya eta ku urang dianggap rejeki padahal rejeki teh sanes eta wungkul. Urang pamingaos sok maos geuning doana Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemahaman ge rejeki matak abdi ngaos daripada lila. Sadayana teh caralik bari harees. Mending keneh sakedeung. Ibu, Bu, Pak. Tempat kanikmatan karaosan ayana di pangaosan. Mana buktina di pangaosan mah tempatna nikmat, tempatna senang, tempatna tenang. Mana buktina tuh nu hese sare ge datang ke pengajian pangheulana sare. Komo Pak Ading di masjid tingali di masjid kamari poe Jumaah subhanallah ibu balasku tempatna tenang di masjid mataroskeun ka bapak-bapak balasku tenang eta Jumaahan pan khutbah gitu kadenge daharees kabeh ibu keun bae wajar ece mustami tunuh wajar sareng mustami tunuh wajar bareng-bareng arah tereng geusan sekali di mustami tunuh ngan lamun mubalik tunuh eta teh mubalik kurang sare ece mah ari oco kana kurang ajar jauh-jauh ti Tasik teraskeun ceuk si ece eta ajengan kasorot panon poe meuni hejo carulang ibu sakieu ge meunang di wedak ieu teh awak penek, nu penek mah insyaallah, ece nu penek mah anti penyakit darah tinggi. Sabab darah rek naik ge moal cios da awakna penek. Aya di dieu nu gaduh panyawat darah tinggi, hoyong damang, gampil ubarna mah aya di dapur, minyak kaletik, unggal peuting ngaleut sasenok memeh kulem teh babacaan, samingoneun we 7 wengieun, enjingna tadi teh wengi ka-7, enjingna sing emut parios ke puskesmas, darah teh moal naik da leueureun ku minyak. Ibu, nu kadua nu penek mah sok cerdas, sabab otak jeung hatena deukeut. Tingali Profesor Dr. Ing B.J. Habibie mampu menciptakan pesawat terbang. Habibie cerdas sabab awakna pendek. Matak ece ete sing gaduh cita-cita, gaduh putra, gaduh incu anu soleh, ece hayang-hayang teuing. Boga budak pendek kaos urang riweuh.
teraskeun meuni asa panas kieu kapoe ajenganana siga Aron aing jadi geulis aing ibu heg Cep Gilang teh putra cek pading mah cek basa Sunda lomana budak leres ari budak teh B na bereun U na urusen D na didikeun A na apingeun K na kawinkeun ayeuna mah karek B bereun jeung U urusen D na didikeun encan nu K na mah kawinkeun mah matak saur Rasul al aulad samratul fuad ari murang kalih teh buah hati kanggo sepuhna samratul fuadah disebutna ge bujeng-bujeng benerna salah ge dibela budak Bu bingah gaduh putra abdi kaleresan gaduh putra teh dua ti dua bibit pan bibit abis sareng pun bojo ari sorangan mah aing moal jadi atuh cek halo geus katipu deui tah Bo gaduh putra saur Imam Alawil Hadad anu muncul komentarna dina kitab I'lam jeung Sifa nu kakuping dina sarah Sulamut Taufik diuningakeun bahwa komentar Imam Alawil Hadad nyebatkeun murang kalih teh hiji disebutna roehanun murang kalih teh sesengitan naon cenah sesengitan nu kadua murang kalih teh khodamun jadi pelayan pembantu kangge sepuhna nu katilu murang kalih bisa dua pertanyaan naha aduun atau habibun naha jadi musuh atau kekasih bagi orang tua nah hiji-hiji heula bilih bade taruang mah nggak ari aya dahareuna mah nu penting mah pangaosan zaman ayeuna mah datang ke pengajian lain dahar we Allahu akbar teraskeun saur Imam Alawil Hadad murang kalih itu adalah roehanun sesengitan kangge sepuhna dirawu dipangku diciuman leres padahal geus gede narek bedegong ka kolot ge dipuji-puji sugan mangku budak teh hideung sia mah moal aya sia mah hideung dek moal kasep malah aya inung teh nu kieu ngasuh budak teh jadi reuwas budakna buah atuh 10 kali nyebut ba teh budak teh teungar kalongeun malah aya kolot teh anu ngalinglungkeun budak aya ih ari ieu budak saha ari ieu budak saha ari ieu budak saha mun budak bisa ngajawab pan aing teh anak sia mah dipangku ku ninina jeung ku akina pan ucu anak laja nyawa anak jelema ceut nabet dilaja-laja kitu belas kunyaah ka budak meuni cacadelan jeung aing teu eureun asa kapoena ge lah leungit bahan ge ku panas mah aing na tanga we kagok lah kaos di supermarket aing saur Kang Ajengan Abdullah ieu ajengan teh bareng datang mah cenah ieu siga lungguh sanes lungguh ajengan ieu teh ngumpulkeun tanaga komo nu pidato deukeut sesepuh kieu mah mun ditempokeun mah jadi gempeur abi baheula mimiti diajar pidato eta jadi pengatur acara kaos akang da nyebut pribados ge jadi pribodas atuh teraskeun halo teraskeun dipangku depan sesengitan dan diciuman anak laja sur Profesor Arif Rahman pakar pendidikan budak ulah sok diajar cacadelan matak hese paseh ngaji Quran kawas kori hayang kawas kori teh hese menang ngogo budak cacadelan ngan ulah sering teuing sering eta mah si ayahnya anak kuyupuk sareng doyok-dok acik-acik si ayahnya nak kuyupuk sedang doyok-dok sing paseh tuh si ayahnya nak kurupuk dorok-dok gitu pantesan dididik teh di masjid di musola di madrasah budak ibu hese ngaji Qur'ana cek ajengan nyebut jim budak ibu kalah kah jim cek budak ibu da cadel wae jip
Jim jeep ditepak ke puluk nangeng we maju udah leweh budak ibuna boro-boro ngaji Quran maca laten ge mata hese da sering diajar cacadelan ulah diajar cacadelan sering teuing ieu di SD kelas 1 ti zaman abi nepi ka ayeuna anger we pajengan dugi ka ayeuna ge ajaran eta mah teu leungit ini Bapak Budi ini Ibu Budi ini Kakak Budi ini adik Budi ini nenek Budi ini kakek Budi ini paman Budi ini bibi Budi repot-repoting dihijikeun Budi sekeluarga enggeus bongan hayang ngodang urang da urang mah kieu ngajina ge lah pading da kumaha bae bebas ngomong moal ka dieu deui ieu hari nunggu lemah. Terus terang saya dipiralkan oleh warga Malangbong. Karena di Malangbong anu hajat gede loba YouTuber akhirnya jadi kuring jadi sibuk. Jadi ka Malangbong mah teu hadir wae. Komo ari di bahanan. Anya di bahanan doa teh. Alhamdulillah. Didoakeun ku akang muga-muga sing langkung berkembang. Akang mah baheula boro-boro hadroh tagoni we robana teh robana grupna teh ngaranna Alwardah asal wareg dahar daweuh nu mayar baheula mah ya Allah teuing baheula keur keur masantren teh apa resep aya nu manggil teh hiji ngaji pre kadua pandahar prasmanan bu mudah-mudahan ya nu tacan nikah ulah kasebut kana IPTN Ikatan Pemuda Telat Nikah. Mudah-mudahan sing jadi ijo tomat ikatan jomblo terhormat. Kadituna jadi ijo lumut ikatan jomblo lucu dan imut. Mudah-mudahan sing jadi jo baedah jomblo nu getol bae ibadah. Amin ya robbal. Urang sholawat heula. Tadi teh naon budak teh? Oh deui nya da seuri wae. Jadi budak teh sur Imam Alawil Haddad mah roehanun sesengitan kange sepuhna. Can dituluykeun nomor 2 3 nama bari nempo jam. Urang sholawat ngan engke lamun akang geus nangtung kakara make hadroh encan nangtung kieu leungeun mah ulah waka urang ngetes heula ibu-ibu jeung bapak-bapak sasarengan siap kayak Gus Lur tuk-tuk gitu Sholatullah salamullah ala toha rasulillah Sholatullah salamullah ala yasin Sholatullah Sholatullah mullah ala yasin lamun ngaji kudu jempe bareng lamun ngaji kudu ulah bari nyoo komo bari tibra bisi digonol kelong hirup loba nyeri hati komo teka bagi been nu disalahkeun bapak majar maneh goreng Pak RT lagi keur ngarokok tong karunya Sholatullah ala toha rasul Sholatullah ala yasin habib salawe mah 25 aya inyuk dina meja awewe zaman ayeuna lamun nganyuk tara ngaku kabeh meuli kirai kacikamuning
ikan tuna tici koneng zaman ayeuna seurarai anu glowing ngan hanya kalhun tuna kon ayo sholatullah ala toha rasulillah sholatullah mullah ala yasin salawe mah 25 angeun kacang napariuk awewe zaman ayeuna rarai herang punuk hawuk ya ayo semuanya sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah nu tatanen Gusti suburkeun nu sok dagang Gusti lariskeun nu buburuh Gusti jembarkeun urang pasir barokahkeun amin sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ieu sadaya jamaah mugi doana diijabah amin pala putrana soleh solihah rizkina lancar bari barokah amin amin lana pole solihah ibadahna istiqomah sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah teraskeun janten murang kalih teh tiasa janten roehanun kitu suruh ulama salaf mah nu kadua murang kalih teh tiasa janten khodamun pelayan kangge sepuhna mangson ehona dialitan menireuwas hanapeun tangkal caringin pidato teh geus roba eta tempoan teh sing sarehat ya robbal murang kalih teh tiasa janten pelayan kangge sepuhna neng pangbeserkeun rokok jang ka ditu pangbeserkeun bawang mama ka warung sep di dapur ya bawang eta teh ngaranna budak teh pelayan kangge sepuhna nganu nomor katilu dua pertanyaan budak hiji bisa jadi aduun bisa jadi musuh kangge sepuhna nu kadua bisa jadi habibun bisa jadi kekasih pikeun sepuhna jadi nu dua pertanyaan eta nu terakhir kumaha sepuhna Bu tugas Pak Ading kecep Gilang hiji ayyuh sina ismau sing sae namian murang kali Pak Ading namiana ge Gilang Permana keun bae lain bahasa Arab ge alus nama bahasa Arab teu bahasa Arab ge asal alus we hartina Bu nami abdi Nuris Anwar baheula aya kiai namina Anwar Nuris di Jombang pun biang nuju hamil resepeun ka Kiai Anwar Nuris pun anak ek diaranan ngan dibalikeun jadi Nuris Anwar mata hirup teh tibalikeun nepi ka ayeuna keur leutik jadi pelukis sabab dipasantrenkeun keluar SD akhirnya jadi ngagandengan lemur batur ya. Bu sigana mun abi lahir di WC mangaran teh Ujang Paralon meureun aing budak ayeuna mah hararese ngaran teh disebut teh nya Ari Gilang mah standar we ngeunah disebutna budak ayeuna di Paud alusna mah kepalana teh Papuad ya Allah eta ngaran budak sana mi putra Adila Gamang ku bumi sakadugana ceuk aing
Meni capek-capek teuing eta ngaran. Aya ngaran budak teh digabung-gabung pan ngaran indung jeung bapakna Irni. Sadaya Irni teh Irfan jeung Neni. Oh. Irni, Irfan, Neni alus. Alus. Palebah bapana Tata indungna Ai nya anakna. Ulah yang digabung-gabung diteresep mah. Teu alus mah. Ieu mah sanami putra Uung Sutisna. Naon kitu silsilahna disaung lahir poe Sabtu sisi Astana. Halo. Ibu, budak teh hayang tina basa Arab tapi teu alus hartina. Sanami putra jurna alus hartina mah jarah abdi sadaya. Tapi pan teu ngeunah disebutna geus gede teh sanami putra jurna. Jadi bidan jurna, jadi dokter geus gede dokter jurna, pelebah jadi guru neng kusa di guruan ku bujurna. Sing alus ngaranan budak teh. Bu, Allahu Akbar. Ayeuna mengaran budak teh geus siga artis, sanami putra Luna Maya, Cokor Jebrag. Mending budak baheula we ngaran teh Entin, Eti. Paling alus teh Euis baheula. Malah baheula mah boga kolot di ditu luluhur namina Padogol. Tapi da balager kolot baheula mah ngaranan budak teh ikhlas, ridho, lain yang ngantren. Budak baheula mah ngaran teh pan ieu cok di dieu sararua kokom nu karar itu mah. Ce Anah, ce Uun, ngareunah we balager nya kitu. Malah abdi ngaji tuh di Cikijing, sanu di sepitan teh jaliken, astagfirullah. Ai jaliken teh Jaja, Lili jeung Keken, oh dihijikeun tiluan beureuh. Ibu, ayo sina Ismahu, mangga bade nganamian murang kali, bade ku bahasa Arab sae, ku bahasa Ajam ge mangga, nganu penting sae hartina, sabab murang kali nu disebut ku batur ngaranna jadi doa. Abi teh dinamian nami kiai, ngan henteu jadi kiai mah lumayan cek pun biang teh maneh teh sing jadi pengawal kiai kapoe deui aing ari jamaah ieu, ari aing panas pan riweuh ieu teh ngaji kieu teh. Bu, kamana we aing ngomong lah paku. Halo. Ngeunah aing sisi gawir ngaji. Pading lumayan jadi tamah pengalaman loba dulur. Da malangbong nu ngagedekeun abdi. Alhamdulillah. Pika kamayangan katongoh ge. Nepi aing mah ka Cinagara katongoh tadi tu. Kalewo baru. Kasakawayana. Kaciteras beh dieuna Cipeun euy. Jadi Malangbong mah 24 desa pangloba-lobana desa. Geus kudu jadi 3 desa. Tilu dibagi tilu kecamatan aing poho. Tak kitu ari lapar teh ajengan teh da sok poho wae. Geus da dahar mah tadi ge. Pading wios pading. Teraskeun. Aduh aing jadi poho deui. Jadi ibu bapak sadayana murang kali teh erek janten aduun rek janten habibun kumaha sepuhna da kewajiban pading ka putra teh hiji ayyuh sina ismahu sing sae ngaranan murang kali sabab ngaran menentukan nasib budak, ngaran doa pikeun jalmi nu naona anu dipanggilna jadi doa pikeun budak. Budak dipanggil ku batur sapoe 40 kali berarti geus didoakeun. Bu, nu kadua kewajiban pading kapun ka tuang putra teh wa ayyu allimahul kitab, maka pading ngadidik atikan ajaran agama termasuk maca Al-Qur. Bu, apakah tidak mengenalkan agama masalah hitan pading teh Pak Hakim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, yang bersih, yang halus. Bu, Pak Ading teh ieu teh hitan teh ngenalkeun pendidikan awal, ngenalkeun hitan ka putra teh ngenalkeun ajaran agama. Yeuh ce. Awaluman ihtatana Ibrahim alaihi salam, pangheulana jalmi nu dihitan teh saur pading ka putrana Nabi Ibrahim alaihi salam umruhu samanun umurna 80 tahun. Jadi waktu disepitan Nabi Ibrahim teh 80 tahun. Kunaon ajengan disutatanana bil kudum ku kampak. Oco muni ngahulang wa asliatna.
Umur Nabi Ibrahim nage 800 tahunan atau wajar ya 80 tahun mah hipu kene. Bo, aya dua penafsiran, aya nu bil kudum ku kampak, aya bil kudum di kampung kampak. Jadi lamun eta penafsiran dipake keur urang mah masing ku kampak ya geus yakin ajaran agama Islam mah. Tapi keur anyar asup Islam ulah nyebutkeun ku kampak tapi di kampung kampak. Jadi lemur Nabi Ibrahim namina kampung kudum. Pan ngaran lemur teh rupa-rupa aja di dieu mah pasir, Bunisari, Citras kitu. Naon teh Kutanagara teh aya lemur naon poho deui aing. Tadi Kamayangan, teh ngaran lemur. Tadi Leles mah alus ngaran lemur teh. We tongoheun pasar. Eta Sarkanyut ngaran kampung teh. Aya Sarbaok. Keun eta ngaran lemur. Bo. Teraskeun. Lupa-rupa ngaran lemur teh aing jeung beki panas deui wae. Lah rek turun aing di dieu lah deket Huut. Ibu Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim disebutna abad tauhid, paling kuat tauhid narek murag sorbat. Nabi Ibrahim dihitan yuswa 80 tahun, parentah Allah Rabbul Alamin qabul kana naon jeung idan kana parentah Allah. Nabi Ibrahim ngahitan ku anjeun. Naon nu dihitan? Qatuma yughatti hasafatahu hattatan kasifa kuluha. Nu dihitan teh nyaeta kulit anu nutupan kana hasapah. Geus we lah hese nerangkeunana nu tadina kupluk jadi baret eta. Sorry oco mah apal. Nari awewe sok dihitan, oh sok naon nu dihitan ti awewe nyaeta kulit nu nyarupaan jawer kotok. Geus teu kudu dibahas da eta mah nu awewe. Awewe mah makruh bapana ge apaleun. Cacak bapana sorangan nempona ge teu meunang. Matak teu aya hajatan hitan istri eueuh. Madarat atuh nyarecep neng ya bari di bulan ya. Bo awewe mah hati-hati ngahitanna ge loba teuing bisi kurang sahwatna teu dihitan da awewe mah tarik sahwatna bakal hiper dina sahwatna. Awewe mah hati-hati we ku maparaji ku ibu bidan bari teu bebeja ka sasaha nya indungna we nu apaleun. Ai lalaki mah pan dirayakeun. Malah abdi ge nepi ka ayeuna inget keur dihitan teh nyeri, ibu nyeri. Nyeri aing. Nyeri mana eueuh jeung ngajuru. Ngajuru henteu nyeri dihitan tanyakeun ka Pak Ading. Pak Ading dihitan sakali mung sakali-kali deui. Pangna nyeri oge. Urang mah leuwih nyeri tiba teh tarasa kali-kali deui. Ibu menyebut ngajuru nyeri tapi haya geus 7 kali, Pak. Halo. Tah Pak Ading kitu lah geus bungah-bungah tuh Pak Ading teh sok eueuh sareuri ge teh naon. Da ieu teh katingali wajahna teh loba nu rapih ieu teh. Loba nu keur galau sebenarnya mah itu. Anya nah galau nya katingali da parebut sareng aang ibu teh. Saris aang ajengan aang suran. Nya di ditu aya BRI aya PNPM. Aya unggal poe Rebo bring ka imah Cenining di ditu teh. Di deuleu teh ku lain Cenining ieu Cenining itu. Aya mah dan boga hajat aing po. Aya wae nu ka imah Ceeti aya di beuki kitu. Di tempat keur karya we saya berjanji saya berjanji bo nu gaduh sametan saya ngalunas ya robbal teu fitrah Islam disebutna dihadapkeun budak kana agama ku ayana hitan dikenalkeun Gilang ku Pak Ading ngalangkungan ieu naon walimatul khitan pada ngadaruakeun sadayana mudah-mudahan cep Gilang sing janten murang kalih anu soleh amin. Aya deui jangan-jangan fitrah Islam nu sanes aya pan khamsun minal fitrah hiji al hitan dua wal istihdad. Istihdad teh fitrah Islam ti kawit Nabi Ibrahim dugi ka Nabi Muhammad ge masih lestari. Naon ari istihdadnya eta meresihan bulu sayang careuh. Hese nerangkeunana bisi pajar jorang. Da geus puguh tambah keterangan. Mun lalaki kudu dikerok. Mun lalaki kudu dicabut, awewe kudu dikerok. Sareuri ecuk.
Ujang cenapan dicabut kumaha pan awewe mah gede sahwatna lamun awewe dikerok maka tarik sahwatna lalaki tong dicabut bisi turun sahwatna da awewe mah nafsuna ge salapan ujang atuh da peures nyokot apu sepah terus disilangkeun cepeo gitu. Jadi hampura dosa keur pelakuna geus bersih zahir bersih batin bersihan atuh saminggu sakali mah ulah kitu we raweuh teu pararuguh. Kakawasaan Allah kabeh jujukutan bisa subur, jujukutan bisa numbuh kasorot panon poe ngan aya jujukutan kaungkep katutupan jabrik we tah mah. Bo ulah seuri da keuna kitu da. Kumaha deui atuh. Bu aya deui kitu fitrah Islam teh aya sajabi istihdad teh aya wanat full ibti nyabutan bulu kelek. Sarua jeung hitan. Ya mah kelek teh raweuh siga kebon jagong. Cabut dina kitab Jubat diuningakeun lamun bulu kelek panjang teuing matak babari nyeri kana tulang walikat, matak babari kana bongkok, matak bersihan raweuh. Salaki teh cicing we dina kebon jagong. Disebutna basket basah ketek. Aya deui fitrah Islam nu sanes aya naon nyaeta ece masya Allah wa taqlimul adhafir neuktekan kuku. Neuktekan kuku nu bener nu setara fitrah Islam nu jeung hitan teh nyaeta neuktekan kuku. Neuktekan kuku nu bener teu sembarangan. Aya metode Imam Ghazali loba metodena ngan salah sawios metode nu sanes nyaeta metode Imam Ghazali nu sok diangge ku para ulama. Neuktekan kuku teh tina curug mapai terus nepi kana cingir diakhirkeun jempol. Naon cenah curug mapai nepi kana cingir neme jempol. Kumaha upami sampean mah tina cingir terus mapai nepi kana jempol. Kitu. Tuh contona ieu punten nya ce. Ieu sukuna jebrag ieu. Abdi mah era ku pamajikan disebut ayah teh. Pan ayeuna mah keur usum awewe teh disebut embun. Sugan aing teh sabun. Di kampung ge bunda. Mangga ibu bareka salaki nyebut papih ge. Ayah bapak kemangga bade nyebut mamih ngan kudu keuna kana kekecret. Pih mau kemana papih kan mau ngarit. Aduh. Menyaya papih aduh. Ai mamih mau kemana ngoyos. Alah. Kau mau ngaramet aja. Kos budak ayeuna garaya ngomong teh. Mung nyebut bapak, mung nyebut mama. Ai ngomong jeung babaturanna teh bokap. Waduh ka bapana bokap. Kainungna nyokap aya wana wakap. Kamana we ngomong. Ibu tek tah ti dieu punten tah tina cingir mapai dugi kana jempol kitu ari sampean mah benten sareng naon sareng panangan mah tina curug heula bersih raoseun. Dibersihan gitu teh saur Imam Ghazali lamun ngabersihan kuku tong wakat cubak cabak kana naon margi racun tina kuku teh berbahaya kudu engal kokocok. Komo tukang dagang dahareun hiji rasa nu raos dua bara resih hayang payu mah abdi emut nuju ngabaso aya baso ngeunah beh ditueun lemur ceuk ya Allah. Samuruk eueuh abi di tukang nyampakeun gagaro we kana bool. Terus nyabak mie. Aduh. Cekeng teu cios, abi mah teu cios di dieu bade dibungkus da ngahargaan geus pesen. Dibungkus we bikeun we ka balong. Komo ceuk tukang somai abi mah paling resep kana somai nu beureum bumbu kacangna teh ning. Aduh ngeunah eta. Ngan abi ningali tadi dadaha aya nu beureum bumbu kacang teh omang ngeunahna masyaallah bangun ku ngeunah di tempo teh tukang somaina teh ngagedat teh dina kumisna teh urut nyingsring ka dieu meureun tos nyingsring teu poho meureun di dieu we ngagebay sesana pas ngalieu kaing nah cing aya nu meuntas dina kumisna mang cekeng bungkus we moal cios di dieu aya we budak nu keur donasi neangan sumangan mang
mang cek yang dibungkus eta dibikeun ka budak nuker donasi nuker neangan sumbangan jang ieu somai lumayan cek raos geura sok da somai korong cek aing boh aya keneh jang ajengan fitrah Islam aya wa qasus sarib sok mangga ngadawung kumis ayakeun jangot eueuhkeun kumis menang saminggu sakali mah bade aya kumisan mangga disetrip sing rapi da abdi mah pan jangot aya kumis eueuh sabab kumis abdi mah polisi ngumpul di sisi bo ibu-ibu bunga sing bunga boga salaki nu jangotan. Nah ajengan aya dina naon dina penelitian urang Perancis dina penelitian dokter di pamajikan nyeri beteung eta teh bisa cager dilamotan we jangot salakina menang cek penelitian di Perancis lamun pamajikanana anakna nyeri beteung ngalamot jangot tah mun ibu memberen ngalamot jangot salaki lamun budak ngalamot jangot bapakna teteh ubar nyeri beteung aing ngelin heureuy asli cenah hese da di lamot mametak paur atuh kana caikeun we dikeumkeun bapa nu jangotan pamajikan nyeri beteung sup we ka dieu dikeumkeun menang 10 menit mah diinum we teteh cager cek ukuran kesehatan bo abi ge jangotan pan pede abi ge teh lain percaya diri persis doma Pak ibu kemana we aing ngomong uih deui kana pangkal bahasan pading teh wa ayu allimahul kitab ngadidik murang kalih teh ku cara ngenalkeun kana hitan ieu teh bagian tina orientasi pengenalan kana agama termasuk pading ngajar Al-Quran mun pading teu bisa titipkeun ka ajengan titipkeun ka kiai titipkeun ka ustad pading ibu osok budak dititipkeun ka guruna osok osok nage saware ibu osok dititipkeun ari ka SD pan buukna acak-acakan geuat di sisiran ari bagian sakola diniyah jeung ngaji mah meni bau leob hayam budak aneh aing nitipkeun ge di kebon urang keur ngored indungna di sawah seberangan kebon ajengan aya putra abdi ngaji kadinya aya ku aing dijawab aya ece ku aing dicekekan hiji-hiji cek aing bo kehadiran guru kehadiran kiai kehadiran ajengan ngaringankeun kewajiban sepuh nah ngaringankeun hisaban di hadapan Allah subhanahu ibu lamun geus dititipkeun ka guruna di akhirat nu ditanya teh guruna masalah didikan agama lumayan ngaji teh 1 tahun naon sajam ari kali 6 tahun mah di sakola diniyah ibu teh di akhirat teh lumayan urusan ngadidik agama mah tos dititipkeun ka Pak Ustad jadi Pak Ustad teh katitipan anak batur boga murid 70 Ustad mereka surga na gelila dihisab heula. Sing karunya ka Ustad teh. Ieu mah di ditu di mah Ustad teh di ditu mah Gusti teh. Serba salah ai di calana sangka ngongoraeun. Ai di sarung disangka burut ai. Puguh abi mah di sarung teh betah ka angin-angin teh. Ibu sing nyaah ka guru budak eueuh bandingana pangasih urang ka ustad pangasih urang ka guru ngaji budak urang tibatan di akhirat urusan agama dipasrahkeun ka ustad kumaha mun ustad ngadakwa di hadapan Allah Gusti da abi mah teu pernah dititipan ku budak cenung ku cenung ditipkeun budakna henteu ku cemimin ku cetitip sing sarehat cenung cetitin cemimin ibu titip ke jaba ustad mah katitipan pamajikan batur Pak sebenarnya pun pamajikan ngaji pamajikan geus rumah tangga urusan ibadah lamun teh mah pamajikan salah ruku salah sujudna nu ngawajib ngadidik teh salakina sabab salaki teu mampuheun ti tah we pangajian mingguan osok dititipkeun ta eta. Jadi ustad mah katitipan anak batur, katitipan pamajikan
Heg mere BHS ka ajengan teh. Ka abdi di ditu mere lebaran teh ajengan cenah ieu hatur lumayan BHS. Tilas almarhum. Beuh. Cek aing lain ari anti kana pamere urut teh lain. Kan ieu teh lebaran menya urut. Dipake ku abis salat gegerbegan eta da aya ririwa meureun. Ibu ari ka SD make kantong geus teu usum geuwat diganti aya nu ngaji masih keneh make kantong keresek. Bari aya aksara dina kantong keresekna selamat menikmati. Jaba budak ayeuna mah araneh pertanyaan ge Gusti da tongtonan loba dahareun make bahan kimia budak ayeuna mah aneh pertanyaan di sakola diniyah teh aya ustad nu nerangkeun poe kiamat barudak poe kiamat teh gunung meletus lautan bahe bangunan raruntuh kabeh bancang pakewuh da aya budak nu ngacung Pak Ustad ari ditenan kiamat sakola libur goblok cek aing teh aingna ge geus paeh halo Pading tantangan ngadidik budak teh berat zaman ayeuna mah budak baheula soleh biasa naon sababna tontonan can loba hayang ka bioskop kudu ka Tasik ayeuna bioskop aya dina leungeun budak urang kabeh leres teu sarua jeung inungna selfie we di mana-mana ge sok ningali inungna Pak awewe mah aya panyakit tuh disebutna palurah paku disebutna pabing depresi tingkat tinggi siga nu teu depresi tiga nu stres padahal teu stres padahal stres awewe mun selfie bisa 80 gaya lalaki mah hayang kieu ge hese ya Allah salaki gering dipoto Pak cetrek suami mun taber lain diurus Ibu, ayeuna mah jelema ayeuna aneh keur gempa ge kawan siaran langsung. Gempa ge guys, gempa. Cek aing lumpat bisi katingang. Ayeuna mah SD kelas genep bobogohan pan jeung kelas 1 SD menyebutna ge mamih papi. Lalakina kelas genep, awewena kelas 1, mamih papi nyebutna ge mamih lagi ngapain? Lagi dicebokin mamih mah sama si bunda. Ari papih lagi apa? Papih mah lagi ngadulang layangan. Cek aing SD keneh kakak bogoh nyebut mamih papi, SMA mah kakak bogoh nyebutna uyut. Ibu sagala sel. Ayeuna mah ka sawah selfie, gegero, masak, arisan, nganturkeun budak ka sakola, pangajian. Engke mah maot ge bari ngagoler menyomot selfie guys aing pae guys menyakit itu bo berat hayang soleh jelema zaman ayeuna mah mantak Pading ku abi didoakeun singkiat ngadidik murang kalih zaman ayeuna dahareun kabeh make barang kimia sadayana zaman pun ini mah nyayur teh boro-boro make penyedap rasa cukup we ku muncang gurih eta ge hayang leuwih gurih sing sringkeun leho sok budak baheula memangih daging iraha paling ge hiji lebaran 2 samen 3 tamat Quran kitu mencit hayam teh ayeuna mah hayam ge loba leres heeh baheula pun nini eta ngagoreng enog make parud kalapa enogna hiji kalapana 2 hulu ceuk aing teh dikocok teh leungit enogna teh menghilang beri di kieu-kieu jaba budak baheula mah hayang dahar jeung daging pan ari dagingna segede cileuh pan ari sanguna segede peureup budak baheula mah sok entik-entik enggingna ende-ende nguna lep budak baheula mah dahareunana bebas tina kimia boro-boro apal spageti teu apal budak aya nu geus nyaho baheula mah spagaplek we jeung spagoyek listrik can loba tapi nu ngaji pinuh ayeuna mah listrik berurbay barudak beuki harese ya Allah budak baheula mah katempo tabulu irungna ge kariting pan ngaji teh make oncor kolot baheula di masjid beuki pinuh sanajan poek oge ditajuk eta sok dibaruka kolorna teh da sapinahna dipake rek salat teh porosotkeun kolorna teh lung ka tukang ngumpul aya 8 kolor teh di tukang
kadang-kadang 10 nu berjamaah aki-aki wungkul. Eta balikna sugan pahili dah henteu cukup we di amuan da ece. Pan eueuh listrik baheula mah. Film pan jarang baheula mah TV ge pading hitam putih eta ge saer teh hiji. Aya film gelut pan ece ya Allah diteungeul irungna crot teuing getih teuing leho da warnana ge hitam jeung putih teh nyaho. Bo budak baheula soleh biasa, budak ayeuna soleh luar biasa. Tantangan geus loba ti interna tina dirina, tina jero beuteungna geus pinuh ku barang kimia termasuk abdi mun nyayur teu make pecin, teu make atom bulan, teu make masako, teu asa sayur. Abdi sorangan. Kitu. Tah, sok ece. Ek baralik aing atoh. Geus sane ngaji teh tuh. Bo. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Cep Gilang sing soleh. Hoyong Pak Ading gaduh putra anu soleh hoyong. Ja'a min ba'di haula'il askiya'u. Askiyai kaumun askiya'u. Ya datang jalma soleh mati nu soleh deui nu bener mati nu bener deui. Lamun hayang boga budak anu soleh, ibu ramana sing diajar soleh. Leres. Bo ari hayang boga budak anu soleh, ari pasea hareupeun budak. Asa? Yo mah ya, hari hayang boga budak anu soleh pasea hareupeun budak. Aya nu pasea sopan, walah aya. Mamah apa teh meuni sebel teh ka mamah teh. Meuni hoyong nyekek. Cek pamajikan mangga apa? Mamah mangga nyangakeun ya. Beheung teug-teukeun ti korogorokeun apa? Pasrah sumerah ka apa mangga teungeulan sangangna. Aya nu pasea sopan. Cek salakina mun pamajikanna ngomong we repeh sia sapi. Cek pamajikanna ngajedog atuh sia doma. Budak dihareupeun lumpat ka imah RT. Ceurik Pak RT ari abi budak saha. Seuri si teteh ge kakara aya jangan edan kieu lah bae. Bu ari hayang boga budak anu soleh, insyaallah sepuhna sing diajar soleh, insya. Abdi madugi ka ayeuna ge can jadi anak soleh, margi pun bapa namina Munir, janten abdi mah anak Munir aja. Alhamdulillah. Hayang boga budak anu soleh, pepeje sing kompak ngadidikna, ieu mah hari keur nyieuna kompak ngadidikna teu kompak. Kumaha nu disebut kompak ngadidik? Aya sosok nu figur otoritas nu tegas, nu hiji leuleuy, tapi duanana ge teu ngamenangkeun kasalahan budak. Abdi dididik ku pun bapa mah keras, tegas, pun biang mah leuleuy. Pun bapa mun abdi teu salat ngageremna ge. Jang, tuh harudang nu sarege ceuk aing ge. Jang, salat jang. Sieun abdi mah ngadenge soratna ge, komo mun digebugna. Abdi teu salat, dapun bapa ajengan lemur, boga dinia. Sia teh ari anak batur, warara sakola dinia hari siangan HSW. Karena penranyang nini sia. Gaplok kupun bapa sampean teh. Dapun bapa emut karena dawuhan Nabi, meunang ngagebug budak asal sukuna. Cepret. Malah aya balong nu deet hareupeun imah meureun ngahaja mun abi pasea jeung rai digejeburkeun. Da ari jero mah meureun paraeh budak teu pika ayeuna. Kupun bapa dihabek sampean pun biang nyamperkeun bager kaset. Mata kitu teh apa teh nyaaheun ka hidup. Ulah jadi budak nu ngamadaratkeun dunia jeung akhirat. Ditangkep kupun biang diciuman. Ieu keur jajan. Jigra sakola dinia mun can mam heula. Na pikir aing ieu kolot duanana beda cara ngadidik, tapi eueuh nu mang meunangkeun kana kasalahan urang. Tah, ieu mah digebuk ku bapana kau sia nu bener wae. Sekolah agama sia ge baheula tukang mabal. Jadi dibuka kartu bapana ku indungna budak teh moal hormat ka bapana. Ieu mah keras duanana ceuk bapana teh mah budak teh salat nya ka dieu plok gebug ku indungna sarua pak kurang keneh budak ieu mah nyokot we coet bluk kana huluna. Tambahan dedetkeun mah tuman budak ieu mah ku korsi bek geus moal awet isuk teh paeh boga budak. Leuleuy teuing duanana mah eueuh nu tegas hiji-hiji acan salah. Budak ayeuna pan unyang anjing wae, budak ayeuna mah gugag gogog wae di madrasah ge siga kebon binatang.
Keur sakola agama pan didinya hareupeun bumi teh masjid kapungkur mah pading teh sanes garasi lapang. Ya Allah marahin bola bledag teh kana eta kana kaca masjid. Hei, ulah marahin bola didinya tuh cek aing ge. Aing jadi kehujanan lah gelo teuing. Geus rupa-rupa we aing menang kenang-kenangan aing sugan teh aya hujan. Efek teh sesa peuting aing. Alhamdulillah. Si teteh ge nyengir leuleuh aing kapaseuhan. Bo. Eta budak keur main bola kapanggih ku abdi. Hei, tong main bola hareupeun masjid bisi pepeus kaca masjid kumaha ceuk budak anjing da aya ustad. Ustad jeung anjing dihijikeun. Hek nempor rapot sisi got. Aing anjing cenah. Alhamdulillah anjing. Alhamdulillah ge dihijikeun jeung anjing. Aing mah tara sakola ge ranking teh alus. Gusti budak ayeuna. Gogog budak baheula mah dibeweung pading mundahar teh sok ku pading karasa. Matak nurut ka kolot teh. Kunaon di dunia teu gede ngajar dong muter make blender pan sagala ge. Tamalin anak jelema blender wungkul muter. Halo. Geus kapanasan deui ieu mah ajengan bener gawena teh ajengan teh kudu ngesang ceuk. Balik ti dieu abdi kudu ka Jatinangor Sumedang ke peuting moal balik ahkeun bae. Pamajikan teh atau heuh nempo salaki kieu teh Pak Adi. Yes. Beda di bulan Mulud jeung Rajab pamajikan teh meuli asa someah ka aing teh. Beda muka panto ge. Assalamualaikum. Biasana mah hese. Waalaikumsalam. Biasana Assalamualaikum hese. Assalamualaikum serepet kana panto. Nu ditempo teh lin beungeut salaki kardus ece. Heeh meureun kasep kene salaki jeung kardus oge. Bo. Heeh, da abdi mah kebaheula hese payu baheula. Sebutna ge Bu Hespai bujang hese payu. Nikah teh yuswa bade 30 pangersa. Pun bojo 18 mejeuna parawan cekekeun waktu harita. Da wewe teh nu daraekeun aya budakna nu dae kolotna teu satuju. Aya anu hayang santri kolotna budakna mungeun. Nya leutik nya hideung nya budug ieu teh kieu teh bati budug ece teh. Keun bae budug-budug ge barorok. Di mana aya budug barokah hari ece. Kemana we aing mah ngomong lah. Halo. Geus nempuan jam we aing misi kalohoran. Bo, aya ngaduh putra anu soleh sing kompak adik. Lamun ibuna nu rek tegas bapana nu kudu leuleuy, tapi syarat duanana ulah aya nu ngameunangkeun kana kasalahan budak. Tujuan leuleuy ngadidik, tujuan keras jeung tegas ge ngadidik. Di imah mah mun aya nu dipikasieun biasana budak masih keneh aman. Mun eueuh nu dipikasegen di imah hese. Capek hayang nginum. Susu ieu. Emut kana wasiat pun bojo ieu teh melanggar. Silahkan mau ngaji ke Bandung, ke Subang, ke Bogor, boleh. Tapi syarat jangan pernah nyusu di luar, aing sieun. Mending cai herang Pak Ading aing. Cai herang di Tasik mah cai paranting ubaran nu kasurupan. Sabab ajengan ngaleueut cai herang ieu anggap we ajengan keur haus aca nya urang kasurupan. Dileueut kuduna kudu katuhu, jadi ajengan kudu nyontoan. Hek diuk ada jadi mubalik teh maneh teh nuris. Sok nangtung wae. Make sesedot ngamata kempot aja. Sok geura budak beres sesedotan nu orok keneh saumur-umur di sesedotan. Insyaallah monyong. Alhamdulillah. Cek aing ge hayang hiburan sebenarnya mah. Da ngawas mah ku guru urang ge alumni lewo wungkul. Bo, hayang gaduh putra anu soleh duakeun murang kalih teu eureun-eureun ku doa anu sae ulah saomong-omongna ka budak sabab doa sepuh mah kaduain nabi ala ummati seperti doa nabi ka umatna ulah saomong-omongna ka budak. Ieu mah ka budak langsung sia mah burung. Ka budak teh burung sia mah. Nepi ka kolot teh gegeleberan teu puguh lagu. Gara-gara doa kolot eta. Ibu, Pak,
Pun biang lamun nyeri kupala putrana sok ngomong kieu saur ka pun biang sok langsung we sujud bari ceurik ya Allah abdi teh manusiawi nyeri tapi pun anak ya Allah hoyong janten jalmi nu soleh abdi teh nyeri ku pun anak tapi abdi hoyong ngabebaskeun nyeri ka pun anak mudah-mudahan pun anak sing saroleh kitu. Bo sadayana sing sarae kasepuh kolot beunghar anak jadi raja leres teu sok tut aya nu hitut budak saya tak putra pacamat cep teraskeun sehat cep sok tut budak saya tak tukang tamal ban dasar sama tengah lebok bor sama kolot beunghar anak jadi raja anak beunghar kolot jadi babu mana buktina tingali di PAUD di TK loba di PAUD teh incu nu dianterkeun ku ninina jadi incuna jeung ninina sakelas. Bu, Allahu Akbar. Ibu bapak sadayana doakeun murang kali teras pading ka hade milarian ieu na hoyong gaduh putra anu soleh mah kade tuangeunana daholal haram kharajal haram nu asup barang haram nu kaluar ge bakal haram jadi pepeujeuh aya pan preman nu ngomong ka abdi ajengan abdi mah hasil malak baheula hasil ngarampok hasil naon ngajaprem tara dibikeun ka pun anak abdi ge nyaho eta teh teu meunang abdi mah mung pun anak kawas abdi kitu abdi mah nu halal-halal we dibikeun ka budak mah sae abdi mah pan ajengan semangat jihad abdi mah mang jeung sabaraha rukun Islam 5 naon muharam sapar mulud gelo cek aing eta halo terakhir setengah 12 siap-siap memeh lohor geus sora na mangkewe dirobah 5 menit memeh ngeusan. Bu, hoyong gaduh putra anu soleh, kabudak mah ulah sok nyebut jung, kudu nyebut hayu. Naon cenah? Ulah nyebut jig, jung, tapi kudu nyebut hayu. Dek, jung geura salat, budak teh hese inditna, tapi mungkin nyebut dek hayu urang salat. Hayu urang netepan, pasti budak teh nurut bari indit jeung bapakna. Dek hayu urang netepan ari ayah atos neme atanapi hayu wang sareng lamun nyebut jung kena kieu dek jung geura salat ari ayah atos ari ibu atos bisi encan mata kabudak mah ulah sok nyebut jung kudu nyebut hayu aya deui resep sepuh ti Cigonewah gaduh putra salapan teh aya nu gagal naon sababna tiap nempo budak doakeun budak ku bacaan ieu Rabbi habli minas sholihin ece tiap nempo budak ulah nungguan keur salat budak keur ulin ka tempo ku ece raraina Rabbi habli minas budak keur naon ece keur sare katingali ku indung bapana baca doa Rabbi habli minas budak ayeuna keur dahar katempo ku indung bapana Rabbi habli minas sholihin budak rek init sakola katingali tongongna Rabbi habli minas sholihin 100 kali sapoe sapeting nempo budak pasti aya doa nu diijabah ku Allah Subhanahu. Sepuh abdi ti Cigonewah gaduh putra salapan teu aya nu gagal jadi pengusaha sukses bari ngarti kana agama jadi kiai oge aya eta teh sabab doa eta mah haji mamun ngawiridkeun tara ngadagoan salat tiap nempo budak tempo we ku Pa Ading teh cep gilang Rabbi habli minas budak keur ngadahar cilok katempo ku indungna unggal nempo budak we da penek ieu Rabbi habli minas eta budak keur ngadu kaleci Rabbi habli minas aya we salaki urang keur bedegong Rabbi habli tama lain budak urang budak mitoha Bu jadi kamu urang kalih mah tiap nempo budak doakeun Rabbi habli minas insya jadi hayang boga budak anu soleh teh kumaha hiji ibu ramana diajar soleh contona ulah pasea hareupeun budak terus nu kadua poho deui
Bayang putra anu soleh teh pepejeh ibu bapak sadayana sing yufaqihu fiddin sing paham kana agama titipkeun ka guruna titipkeun ka ustadna mun urang teu bisa ngawuruk kade kamurang kali doakeun teu eureun-eureun pasihan tuangeun nu halal kabudak mah tiap nempo doakeun robbi habli minas sholihin kabudak tong nyebut jung tapi kudu nyebut hayu doakeun murang kali tiap katingali ku urang sakitu aja dages berang hampura kasadayana kakara ngaji nepi ka geheng kieu Pak ngareuna aing mah bo cenah kiai loba sora pelebah mana loba sorana heug aya 5 menit teh memeng eucan euceuk kantos ngonang Jainuddin MZ ka dieu onang sok moal datang moal dageus maot tamun hayang siga Jainuddin mah ceuli abdi puterkeun di dieu ieu remotna sieun salah mencet ke jadi sora soang kayak sholawat terakhir aya 2 deui beh dieu kela Jainuddin MZ sugan mirip ceuli eta geus peureum we 4 peuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Anak adalah tumpuan harapan untuk orang tuanya. Siapapun dia, apapun profesinya, seburuk apapun jalan hidupnya, pasti ingin mengharapkan buah hatinya menjadi orang yang lebih baik darinya, betul? Betul. Jadi maronyong kabeh. Betul. Da abi mah keur leutik resep ka Pak Jainuddin teh keur ngising pidato. Saudara, kenapa saya nyeri beteng gitu? Bro teh ngising mencret saudara. Cek pun bapak teh kana pantau we jurig sia repeh jurig. Ku abi dibalikeun jeung mun abi jurig bapak naon bapakna? Kupun biang teh cep pangmeserkeun bawang sareng cabe abi teh sok disebut encep keur diogo mah. Encep teh lain kasep cepot meureun. Cep pangmeserkeun bawang sareng cabe ku abi diwaler ku Jainuddin MZ. Ada apa ibunda? Jangankan bawang, jangankan cabe, keriduanmu akan selukurai wahai ibunda, betul? Cek pun biang nanaonan eta. Balik ti warung ini bawangnya, ini cabenya dan ini angsulnya. Waduh. Cek pun biang teh niki kitu eta budak. Tutup ku abdi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tuh jadi MZ na ngeusan. Aagim ceulik deui wae. Cek aing bakna hayang onang urang teh da onang hiji nu datang loba. Loba bonus padi. Aagim sugan keur nyalse. Apa kabar Ibu? Aa mah bahagia siang hari ini teh ya. Kenapa gitu bahagianya mustaminya kayak di apartemen ini. 4 tingkat, betul tidak? Pak Ading jadikan anak itu adalah bukan hanya sekedar titipan di dunia, tapi anak itu bagaimana menjahit kita nanti di akhirat. Sesungguhnya anak itu adalah beban, bukan hanya sekedar beban tapi titipan. Anak itu akan menjadi penolong kita, apalagi di akhirat. Di dunia saja kalau ditolong anak luar biasa. Anak baik, orang tua kebawa baik, betul tidak? Halo, kenapa ting para rong begini? Cek menyayagim banget na bulan nak gitu. Halo. Geus 2 ta 3 jeung urang ta. Jadi mubalik nu ayeuna nu hadir teh geus 3 jeung urang asli. Pak Gojali aing urang dia Garut. Kiai Haji Dr. Andes AF Gojali urang Limangan. Nu sok dina radio. Ceuli aing. Di dieu da sinyalna. Sugan mirip. Eta batuk lain Pak Gojali eta mah. Pak Gojali naon sababna make urang kudu syukuran. Sabab diparentah ku Allah. Nabet Allah teh loba pamentana, mejeuna dan nu bogana.
Kedah kasa pagajali urang syukuran ka Allah jeung ka manusia. Gening pagajali teu ngaleut seprit deueuh ti Pak Adingna. Cicing Pak Ading teh can kainum kabeh lah cicing. Geus percuma ya jengan lah. Bae mal ka dieu deui ieu nunggu lemah lah. Bebas we eta mah. Jeung ieu loba di kameramen aduh. Arifin Ilham, loba ustadna. Moal datang ieu mun di ulem teh sarua geus eueuh nya. Hamba-hamba Allah arifin bahagia subhanallah. Jadilah hamba-hamba yang soleh. Anak yang soleh terlahir dari orang tua yang baik, yang soleh. Jadikan anak kita adalah mutiara yang harus kita jaga. Subhanallah. Pan Arifin Ilham mah eungap ece. Marilah kita berzikir kepada Allah. Karena lautan berzikir, gunung-gunung berzikir, semuanya berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Paeh aing lilala teuing mah. Uje loba sorak mah cicing stok mah loba keneh. Aing dikeprokan siga sirkus resep aing. Ustad Jepri ece lamun ngalagu eta. Ustad Jepri mah sok siga nu setep. Atawa ngomekeun kacamata. Itu teh Ustad Jepri uje ieu ge uje Ustad Jebrag. Mun ngalagu teh uje mah kieu we. Sugana bisa. Jeung aing jadi batuk ieu teh kunaon nya. Gara-gara uje nginum susu we pelanggaran ge mah. Ustad Jepri. Cicing ulah ka seuri. Oh bidadari surga. Kayak heula. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama imama imama. Bidadari surgaku ceun gitu. Nges tak uje tak kagok aing mah. Aya 5 menit. Moal lohor moal. Ibu sok nangap dangdut jadi hajatan osok. Aing mah katempo da beuki itu aja. Ajengan, ieu teh sapaat guru, mun abi teu kapanggih ku guru, hayu we jadi MC qosidah modern, abi mau jadi ustad, mau jadi mubalik, jadi MC. Kieu-kieu ge MC teh, alus mana nu suka dia jeung urang. Lain MC di dia MC dangdut, alus mana sok jeung urang. Pun guru nempo isi ga sora santri urang di tempo teh nya ece meureun, reuwas, keur parasmanan ek nyokot daging kalau ka nyokot laja. Tak kahade nusok di dalapur laja tong dihijikeun jeung daging margi penipuan. Abdi ngaji di sodong ustad jeung geuning teh dituang 2 bukur. Nah teh leboke ku sia cek aing. Da eta mah laja atuh. Halusna mah diparud laja teh nu di dalapur teh nu haja. Cari heula.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama Qasidah Modern Gita Nada. Hadir pada kesempatan siang hari ini tentunya dalam rangka Tasyakur Walimatul Hitan Gilang Permana, putra terkasih daripada Bapak Ading dan Ibu Nining. Semoga menjadi anak yang soleh, tentunya menjadi tumpuan harapan bagi orang tuanya. Anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang senantiasa memberikan kemanfaatan untuk sesama. Sebuah awal perjumpaan dari Gita Nada Entertainment pada kesempatan siang hari ini tentunya. Sebuah sajian instrumen ceria tadi bisa menghibur Anda dan menjadi pelipur lara di kala duka. Marilah kita sambut artis kita, LP Sukakiih untuk Anda. Aing mah bisa, mentak mun aya dangdutan di nu kawinan sok balik aing lain keheul aing. Lain fanatik tara kuat suku aing. Geus jadi ajengan jadi joget teh suku unggul. Pan era ieu ketempo ku batur mah geus disorban. Heuh da ajengan ge jelema atuh ece normal. Di Tasik mah ajengan teh kudu siga malaikat teu meunang salah. Abi ge normal ece. Laki tuh kayak gitu suku kia paur pinah karena bujur pan bahaya kau mau kena sirah mending balik kayaknya ai cek geus nu ngarti mah apa deh wih geus apalan ai nu teu ngarti mah geuning si atos uwi cenah tarakiateun sampean eta takna abi mah jadi dikopeah ieu teh lain sok soleh rem di sarung jeung di kopeah teh rem tina maksiat tapi ge jelema komo na angkot mah aya nu nyusuan duh meureun aya umur 2 genep mah keur memeujeuhna eta nyusuan hareupeun sok mun teu di kopeah rek kumaha da ge jelema tuh normal adena di kopeah bading cekit eureun aing di pan abi mah ustad ceuk batur ai sorangan macan rumasa tungkul aing da ustad gari tungkul we mah cangke ah ditempo we saeutik mah sugan eta orok nawaran ka aing henteu pa ustad ngaleueut henteu halo Oma Irama hiji deui ece Oma terang Oma filmna Satria Bergitar dina kuda mawa gitar Ding 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 ding. sora naon ece eta ustad kuda aing mah pika baseuh mik ge aing aya we Rika Rahim Roma aku tunggu kehadiranmu dari tadi wahai Roma apakah engkau bisa menolongmu Roma Roma aku mohon padamu Oma mah kalem aku mohon padamu Roma agar engkau bisa menolongnya wahai Roma cek Oma insya Allah menyaya Oma petekel tiba heula Oma mah ngagitar kieu tiba heula ge eta teh aya rahasia neangan hulu gitar nu potong pan potong gitarnya jadi teu daek cici jadi Oma teh yang jadi presiden ngan moal jadi dari ayeuna keur bingung ku pilpres daripada pasea mending ngaguguyonkeun Oma aing hayo we parasea ti pemilu kamari nepi ka pemilu ayeuna can akur ih gareuleuh aing Oma mun jadi presiden ya Allah eta da moal jadinya Oma mun jadi presiden sigana lagu Indonesia Raya dirobah ku Oma biasana mun upacara Indonesia tanah jadi presiden ece anu demo ge dipegat ku lagu keluar ti istana keur daremo langsung pertengkaran stop perdebatan stop eureun da di stop mun Oma jadi presiden kabeh sarehat Oma langsung isuk-isuk ngagero he lari pagi mun Oma jadi presiden sigana nu bakal jadi menteri agama na Mansur S naon sababna Mansur S mangalagu ge make tajwid kupingkeun lagu Mansur S make mahrijul huruf rembulan tugunah 2 harkat mun Oma Irama jadi presiden sigana nu bakal jadi menteri pembangunan anak Iwan Fals
Pak Menteri, ada bangunan yang sudah tidak layak. Cek Iwan Fals, oh iya bongkar. Kade lagu oma tong dipakai ngasuh budak, hese sare teu bisa milihan. Ngasuh budak orok itu dipakai lagu oma teteh moal sare budak. Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Ulang. Sok pakai ngalagu eta pakai ngasuh budak hese sare. Bila kamu di sisiku, bila kamu di sisiku, bila kamu di sisiku. Insya Allah budak teh hese sare ada di sikuan wae. Komo diteuneuna sisiku imah mah paeh budak. Ibu anggeus asa kitu karunya anggeus lohor. Antunya sing sarehat. Ya Robbal. Urang sholawat heula terakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abda niwasifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Sawihan deui. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra. Hasilkeun pamaksanan sahibul maksad, sehatkeun urang pasir ya Allah. Hasilkeun pamaksanan tebihkeun tina balayeuna wa jami'a masyayikhina, guru-guruna sing paranyang yuswa ya Allah. Tambih manfaat batana wa talibatina mi yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bukanlah gunung kalau tidak pernah tersiram air hujan. Bukanlah lautan kalau tidak pernah terhempas gelombang. Bukanlah manusia kalau tidak pernah terlepas dari kesalahan dan kealpaan. Buah tomat, buah petei, tamat. Es batu disimpan na luhur termos, bung cekap sakitu nu kasep pada permios, baju jubah celana cut brayu dadah goodbye. Sopan sopian LP Sukaisi, cukup sekian dan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.